Balak balabar kawat burinyai, bareng jeung jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Kabupaten jeung Jawa Barat, Bupati Bandung Dadang Supriyatna, ngahadiran rapat koordinasi COVID-19 Jawa Barat, secara online di Imah Bupati, Soreang, dina Minggu 13 Februari 2022. Rapat koordinasi dipimpin langsung ku Sekretaris Daerah Jawa Barat Dr. Insinyur Setiawan Wangsaatmaja, serta dihadiran oge ku Forkopimda Jawa Barat, tur para kepala daerah sa-Jawa Barat. Dina kasempetan eta, Bupati Dadang Supriyatna netelakeun, yen inyana ngajurung sakumna jajaran pamarentah, babarengan jeung masyarakat pikeun gawe bareng, dina ngantisipasi ngaronjatna kasus COVID-19, aktif, waspada jeung terus koordinasi di sakumna lapisan, khususna ngeunaan palaksanaan PPKM tingkat 3 ayeuna. Bupati Dadang Supriyatna nu nelah digentra Kang DS teh miharep, wirehna jumlah warga masyarakat Kabupaten Bandung teh loba pisan, inyana menta distribusi vaksin supaya bisa sacepeta dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung, kaasup pasoalan kurangna sajumlah masker pikeun masyarakat nu kurang mampu. Sementara dina rapat koordinasi eta, Sekretaris Daerah Jawa Barat Dr. Insinyur Setiawan Wangsaatmaja mere pituduh ka sakumna Satgas Kota di Jawa Barat ngeunaan genep hal penting diantarana, hiji, usaha ngaronjatkeun kapasitas ranjang rumah sakit jeung isolasi terpadu bisa dimaksimalkan saperti dina tahun 2020 hiji. 2. Mudu terus ngupdate data pasien anu pulih. 3. Palaksanaan vaksinasi pikeun manula jeung barudak. 4. Ngalakukeun pangujian sarta panalungtikan. 5. Telekonsultasi jeung pangiriman ubar. 6. Kasadiaan oksigen. Dr. Insinyur Setiawan Wangsaatmaja oge umajak, hayu urang aktifkeun deui pos Satgas COVID-19, tong hilap, sabab COVID teh teu acan tumpur. Sakitu ti langit Soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.